Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Kaum muslimin wal muslimat anu kusimkuring dipihormat, wabil khusus kapayuneun hadratul mukarramin para alimil ulama, para zuama, para asatid sadaya kasepuhan pini kasepuhan sami-sami kusimkuring dipihormat, santrin santria wabil khusus nu mondok di pesantren umumna nu nuju mondok di pesantren mana wae anu sami-sami kusimkuring dibanggakeun, diharapkeun oge insyaallah didoakeun. Puji syukur urang aturkeun ka Allah Rabbus Syakur, Allah anu parantos mapari nikmat ka urang sadayana ti wiwit nikmat lahir tug dugikeun ka nikmat batin, di wiwit nikmat dunia tug dugikeun ka nikmat agama, utamina nikmat nu kalintang ageungna buktosna taya kajaba hiwati nikmat iman, nikmat Islam. Salawat rawuh salamna pamudah-mudahan dicurah limpahkeun ka paduka alam hiji jalmi pinilih tanpa tanding, revolusi dunia Islam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikantun ka kulawargina sahabat-sahabatna tabi'ina tugdugikeun ka urang sadayana. Mudah-mudahan urang sing kalebet direng-rengan umat anjeunna nu kenging syafaati anjeunna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat anu mulia, ngalangkungan widi Allah bongan Allah ngerasakeun, ngalangkungan ridho Allah bongan Allah marentahkeun. Insyaallah dina ieu kasempatan urang tiasa ngalajengkeun hancah, diajar ngalogat, diajar ngamanaan, sakedik-kedikeun diajar nyurah. Usina hiji kitab anu ngagaduhan jenengan Risalatul Muawanah wal Mudhahah wal Muwazzarah. Usina sili tulungan, sili belaan, sili bantuan dina raraga taqarrub ka Allah Rabbul Alamin. Sateuacan urang ngalajengkeun hancah logat, urang ngadunga wabil khusus kanggo pengarangna ieu kitab anu parantos calik di alam barjah, pamudah-mudahan tamih-tamih kamuliaanna munggu Allah Rabbul Alamin. Umumna sepuh urang sadayana, wargi urang sadayana, guru-guru urang sadayana anu parantos calik di alam barjah, pamudah-mudahan sadayana kenging pangampura rahmat oge ridona Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Syuhdillahi lahumul Fatihah. Auzubillah.
wa ila arwai abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa masyayikhna wa masyayikhna khususan Mama Haji Muhammad Cep Mahmud syulillahi lahumul fatihah. Auzubillah. Wa ila mu'allifi hadal kitab ilahu wa ilahu wa ilahu radiyallahu ta'ala anhum wa usulihim wa furu'ihim wa masyayihim wa ahli baitihim wa ababihim wa muridihim wa muhibbihim wa ahli silsilatihim wal akhidin anhum syulillahi lahumul fatihah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afwanhum waj'alil jannata maswahum. Allahumma anzil fi qabrihim nura wa rahmata wa maghfiratan daimatan ila yaumil qiyamah. Allahumma jalil kuburahum rodatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum khufratan min khufarin niran. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga tinggal hancana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahlul imani jeung ari ahli na iman bil yakini dina yakin eta ala salasi darajatin natepan kana 3 pirang-pirang tingkatan. Al-ula ari anu kaiji wahia ari darajat anu kaiji eta darajatu ashabil yamin, darajat ashabul yamin. At-tasdiqu nyaeta ngabenerkeun ana hate ajajimu anu pasti ma'a imkani taskiki ma imkani tasakkuki sarta kongangna datangna kamangmangan wa tazalzuli jeung goncangna hate lauja lamun datang naun ma perkara yak tadi anu menta ieu ma hi kana itu tazalzul wa yu'abbaru jeung dibahasakeun anha tina itu darajat bil imani kalawan iman. Wa yu'abbaru jeung dibahasakeun naon anha itu darajat bil imani kalawan darajat iman. Ad-darajatus saniyatu jeung ari tingkatan anu kadua wa ya ari tu darajatus saniyah eta darajatu al-muqarrabin eta darajatul muqarrabin darajatna pirang-pirang jalma anu caket sadayana ka Allah. Istilahul imani nyaeta nguasaina iman alal qalbi kana hate
wasabatuhu jeung tetepna itu iman fihi dina qalbi hatta layajuja sainggan teu ngaliwat naon annakidu anu ngalawanan bala yutasawwaru balik henteu kagambarkeun naon wujuduhu ayana itu nakid padlan sumawana ma'a imkanihi sarta kongang wujudna itu nakid wa fi hadhihi darajati jeung dina ieu darajat yasiru jadi nan al-ghaibu perkara anu samar kaanahu kaya itu gaib eta syahadatan nemrat wa yu'abbaru jeung dibahasakeun naon anha itu darajat bil yakini kalawan darajat yakin darajatus salisatu jeung ari darajat anu katilu wa ya ari itu darajatus salisah eta darajatun nabiyyin darajatna pirang-pirang nabi wa kummali warasatihim jeung pirang-pirang jalma anu sampurna direng-rengan ahli warisna itu nabiyin minas siddiqin direng-rengan jalma-jalma anu jujur kabeh direng-rengan jalma anu bener kabeh ayyasiro eta yen jadi non al-ghaibu perkara anu nyumput perkara anu samar eta syahadatan jadi nemrak wa yu'abbaru jeung dibahasakeun naon anha itu darajat bil kasfi kalawan kasab wal iyani jeung iyan wa baina ahli kulli darajatin jeung antara ahli saban-saban darajat fi darajatihim dina darajatna itu ahli kulli darajat tafawutun ba'idun ari beda-beda anu jauh wa kullun jeung ari saban-saban saiji eta fadilun anu unggul wal ba'du jeung ari sawareh deui eta afdalu leuwih utama wadalika jeung ari itu darajat eta fadlullahi karuniana Allah yuti ma parillahi itu zalik man kajalma yasha'u anu ngeresakeun Allah wallahu jeung ari Allah eta dul fadlil azimi anu ngagaduhan karunia anu agung
jalma-jalma nu iman disebut ahlu iman. Dina masalah yakin nurutkeun ieu kitab kabagi 3 tingkatan. Tingkatan nu kahiji tingkatan ashabul yamin. Hatena ngabenerkeun ngabenerankeunana ngabenerkeun anu pasti ngan masih keneh mungkin kadongkapan mamang, mungkin kadongkapan kagoncangan. Lamun datang perkara-perkara anu mentana kana eta mangmang jeung kana eta goncang. Tingkatan nu kahiji ieu disebut darajatna ashabul yamin. Derajat nu kadua disebut darajatul muqarrabin. Nyata nguasaina iman kana hate, tetep jeung teguhna iman dina hate, sehingga anu ngalawanan iman moal aya dina eta hate. Jalma-jalma nu ngabogaan ieu darajat dipaparinan karunia ku Allah seakan-akan perkara anu nyumput jadi nemrak, perkara anu jauh seakan-akan jadi deket, perkara anu susah seakan-akan jadi perkara nu babari. Nu katilu mah darajatun nabiyyin. Jeung darajatna pirang-pirang jalma nu sampurna di jajaran warisna para nabi. Nyata jalma-jalma anu sok disebut jalma sidik. Tajang jalma-jalma anu sidik mah dipaparinan karunia ku Allah, perkara nu nyumput jadi nemrak, perkara nu jauh jadi deket, perkara anu susah jadi babari. Di jajaran 3 tingkatan derajat nu neme dina yakin ngabogaan perbedaan anu kabina-bina jauhna. Saban-saban saiji tidna 3 derajat nu neme ngagaduhan kaunggulan jeung ari anu sawarehna eta langkung utama tinimbang anu sawarehna deui. Eta ngarupakeun karunia Allah. Allah maparin karuniana ka jalma-jalma anu dikaresakeun ku Allah. Allah zat anu ngagaduhan karunia nu pohara luar biasa gedena. Lajeng logatna paslun ari ieu eta hiji pasal. Walaika jeung misti ka anjeun ya akhi hei dulur kaula bi islahin niyati kalawan ngabereskeun niat wa ikhlasiha jeung ngaikhlaskeunana niat wa tafaqqudiha jeung neangan heula niat wa tafakuri jeung mikir-mikir piha dina eta niat qabla dukhuli dina samemena asup fil amali dina amal. Fa innaha mangkasanyana itu niat eta asasul amali pondasina amal. Wal amalu jeung ari pirang-pirang amal eta tabiatun anu anut laha kana niat. Husnan dina halusna wa kubhan jeung dina gorengna wa sihatan jeung dina cageurna wa fasadan jeung dina ruksakna.
Wa qad qala jeung temen-temen parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu angin pastina arisahna pirang-pirang amal eta binniyati kalawan pirang-pirang niat. Wa innama likulli imri'in jeung pastina eta tetep pikeun saban-saban awak-awakan, pikeun saban-saban jalma ma'ari perkara nawa anu geus niatna itu imri'in. Palaika mangka misti ka anjeun Allah takula kana yen henteu ngucap anjeun kaulan kana ucapan, wala ta'mala jeung henteu amal anjeun amalan kana amal, wala ta'jima jeung henteu ngajam anjeun ala amrin kana hiji perkara, illa watakuna angin bari aya naon ieu illa watakuna angin bari yen aya anjeun eta nawian anu niat bidzalika kalawan itu ucapan, kalawan itu amal, kalawan itu ajaman, ataqarruba kana samata-mata taqarrub ilallahi ka Allah, wa btigha asawabi jeung kana nyuprihna ganjaran, alladzi rattaba anu parantos nartibkeun hu kana itu ladi, alladzi rattaba anu parantos nartibkeun Allahu kana itu ladi, subhanahu maha suci Allah, alal amril manwiyyi kana perkara anu diniatan, mimbabil minnati tina bab paparin Allah, wal fadli jeung karunia Allah. Walam jeung kudu terang anjeun annahu kana sanyana kalakuan eta layasluhu henteu patut naun ataqarrubu taqarrub ilallahi ka Allah illa bima angin kalawan perkara syarra'a anu parantos ngajadikeun syariat Allah hu kana itu mah ala lisani rasulihi netepan kana lisan rasulna Allah minal faraidi tina pirang-pirang kaparduan wan nawafili jeung pirang-pirang pasunatan, wa qad tu'assiru jeung terkadang napakan naon aniyatu shadiqatu niat anu bener bil amril mubahi dina perkara anu diwenangkeun, payasiru mangka jadi itu mubah eta kurbatan jadi taqarrub lillahi ka Allah, min haitsu tina jihad inna lil wasaili
sanyanyana eta tetep pikeun pirang-pirang wasilah naon hukmal maqosidi jadi hukum pirang-pirang anu dimaksud. Kaman seperti jalma yanwi anu niat itu si jalma biakrihi kana barang daharna itu si man at-taqwa at-taqawiyah at-taqawiyah kana ngalap pakuatan ala taatillah kana taat ka Allah wa bi ityanihi jeung kalawan ngadatanganana itu si jalma alahu ka pamajikanana itu si jalma wa bi ityanihi jeung kalawan ngajimana itu si jalma alahu kabojona itu si jalma atas sabuba kana nyeun sabab fi husuli waladin dina ngahasilkeunana anak ya'budu anu bisa ibadah itu walad Allah ka Allah. Nah ieu pasal ajengan musannif ngajelaskeun ngawasiatan ka urang saur anjeunna wa alaika ya akhi misti ka anjeun wahai dulur kaula omat sing beres niat sing ikhlas niat oge teangan heula niat anu alus oge mikir-mikir heula tentang niat dina samemeh asup dina amal. Jadi di mana urang rek ngamalkeun hiji amalan teangan heula niat anu alus, pikir-pikir heula niat anu alus, bereskeun heula niatna, ikhlaskeun heula niatna. Naon sabab? Sabab niat ngarupakeun pondasi na amal. Amal bakal nangtung di mana aya niat. Ari amal biasana nuturkeun kana niat, baik dina alusna, baik dina gorengna, baik dina cageurna, baik dina ruksakna. Junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam parantos dadawuh innamal a'malu binniyat angin pastina arisahna pirang-pirang amal eta tergantung niat wa innama likulli imri'in ma nawa jeung eta tetep pikeun saban-saban awak-awakan pikeun saban-saban jalma tergantung niatna eta si jalma. Saur musannif fa'alaika alla taqula qaulan wala ta'mala amalan wala ta'zima ala amrin illa wa takuna nawiyan bidzalika at-taqarruba ilallah wa ibtigha as-sawab. Anjeun tong wara ngomong, anjeun tong wara amal, anjeun tong wara ngajam kana hiji perkara, angin amal anjeun, angin ajaman anjeun eta diniatan samata-mata taqarrub ka Allah Subhanahu wa taala, samata-mata nyuprih ganjaran di Allah Subhanahu wa taala. Kanyakeun ku anjeun, kanyaokeun ku anjeun wahai dulur kaula
saesuna takorup ka Allah moal beres angin kalawan perkara anu parantos disyariatkeun ku Allah netepan kana resu netepan kana lisan rasul Allah baik pirang-pirang kaparduan baik pirang-pirang pasunatan wa qad tu'athirun niyatus shadiqah fil a'malil mubahi di mana jelema beres niatna di mana jelema alus niatna entong boro-boro dina perkara nu fardu entong boro-boro dina perkara nu sunat dalah dina perkara anu hukumna weunang ge di mana di dasaran ku niat nu alus di mana di beberes niatna kudu maluya insyaallah bakal jadi perkara nu mubah teh samata-mata taqarrub ka Allah Rabbul Alamin. Aya istilah ahli usul fikih inna lil wasaili hukmal maqasid. Model jalma anu tuang tapi di dasaran ku niat nu alus anjeunna tuang teh samata-mata arek ngalap kekuatan supaya bisa bakti ka Allah atawa jalma anu jima jeung nu jadi pamajikanana di dasaran ku niat nu halus ngalangkungan jimana nyeun sabab supaya boga anak anakna supaya jadi anak anu pinter taqarrub ka Allah. Tah perkara nu mubah baik dina tuang baik dina ngajimah nu jadi bojo tapi insyaallah bakal jadi samata-mata taqarrub ka Allah Rabbul Alamin bongan di dasaran ku niat anu mulia bongan di dasaran ku niat nu alus. Paman mangkasing sajalma yatlubu anu nyupri itu siman al ilma kana ilmu masalan umpamana wa yaj'amu jeung ngucap itu siman ananiyatahu kana sanyanyana niatna itu si man bitasilihi dina ngahasilkeunana ilmu eta ayyamala yen amal itu si man wa yu'allima jeung mamatahkeun itu si man fa illam yaf'al mangka lamun teu geus migawe itu si man dalika kana itu amal sinareng taklim inda tamakuni dina nalika kongang minhu tina itu dalik paniyatuhu mangka ari niatna itu si man eta ghairu shadiqatin anu henteu bener wa kaman jeung saperti jalma nyupri yatlubu anu nyupri itu si jalma adunya kana dunya wa yajamu jeung ngucap itu si man annahu kana sanyanyana itu si man eta innama yatlubu angin pastina nyupri itu si man hakana dunya li ajlil istilnahi karena arah-arah ngalap sugih anin nasi ti jalma-jalma wa tasadduqi jeung arek sedekah alal muhtajina ka pirang-pirang jalma anu butuh kabeh wasilatil aqrabina jeung nepungkeun pirang-pirang kaduluran
wa illam yaf'al mangka lamun teges migawe itu si jalma zalika kana itu madkur indal qudrati nalika kawasa alaihi kana itu zalik pala asaro mangka teu aya tapak liniyatihi kana niatna itu si jalma. Wa niyatu jeung ari niat eta la tu'athiru henteu mere tapak itu niat fil ma'asi dina pirang-pirang maksiat syai'an kana hiji perkara kama anna tathira seperti yen sanyanyana ngabersihkeun eta la asaro henteu aya tapak lahu ka itu tathir fi najsil aini dina najis ain paman mangka sing sajalma wafaqo anu metukan yisiman insanan ka hiji jelema ala ghaibati muslimin ala ghibati muslimi kana ngupatna jalma muslim wada'a jeung ngaku itu siman anahu sanyanyana siman eta yaksidu ngamaksud itu siman bidalika kalawan itu gibati muslimin in khala sururi kana ngabuskeun pirang-pirang kabunga ala qalbihi kana hatena itu muslim bahwa mangka ari itu siman eta ahadul muktabin salasai eta ahadul muktabaini salasai jina dua jalma ngupat waman jeung sing sajalma sakata anu repeh itu si jalma anil amri tina marentah bil ma'rufi kana kahadean wa nahyi jeung nyegah anil mungkari tina kagorengan wada'a jeung ngaku itu si jalma annahu sanyanyana si jalma eta nawa geus niat itu si jalma bisukutihi kalawan repehna itu si jalma atawaqqa kana ngaraksa an kasril qalbil mubasiri tina raheutna hatena jalma anu migawe bahwa mangka ari tu si jalma eta syarikuhu baturna itu mubasir fil ismi dina dosana wa idza ta'allaqat jeung di mana cumantel naon aniyatul khabisatu niat anu goreng bil amali thayyibi kana amal anu halus afsadat ngaruksak itu niat anu goreng hu kana amal anu halus wasayyarat jeung ngajadikeun itu niat anu goreng
khobisan kana goreng. Kaman saperti jalma ya'malu anu migawe itu si man as-salihati kana pirang-pirang amal soleh wa yanwi jeung niat itu si jalma bidalika kalawan itu amal soleh tahsilal mali kana ngahasilkeun harta wal jahi jeung keagungan. Sareng disyaratkeun pikeun benerna niat yen si jalma ulah bohong dina eta niat. Mandira jalma anu niat kalawan neangan ilmuna hayang ngahasilkeun ilmu jeung hayang bisa mapatahkeun eta ilmu. Di mana jalma boga ilmu tuluy teu bisa amah tara ngamalkeun kana ilmuna oge tara mematahkeun kana ilmuna maka niatna eta si jalma bohong. Atawa saperti jalma anu neangan dunia tuluy manehna ngomong ngalangkungan jalan neangan duniana supaya manehna istighna aninnas aya ngarasa beunghar direng-rengan jalma-jalma tegesna teu hayang dibere ku jalma nu sejen teu ngarep-ngarep hayang dibere ku batur hayang getos sodako ka jalma-jalma anu butuh hayang bisa silaturahmi ka pirang-pirang baraya tuluy jalma meunang dunyana tuluy manehna masih keneh keukeuh peuteukeuh hayang dibere ku batur malah sodako embung ka bina-bina silaturahmi mah komo deui mangka kanyaekeun niatna eta si jalma teu bener bohong. Tuluy niat anu alus henteu napakan dina pirang-pirang maksiat model jalma anu ngabadog anu ngarampok tujuan hayang sedekah mangkan terjadi kamal anu soleh teu napakan niatna sabab amanah goreng patut. Eta model jalma anu ngupat ka jalma nu sejenna tuluy manehna ngomong ngupatna ka eta si jalma hayang ngabungahkeun ka jalma anu ngabarenganana ka jalma anu ngapatna tuluy diaminan ku manehna mangka kanyaekeun yen niat anu kitu teu napakan tegasna teu jadi kalusan malah eta si jalma ngilu goreng patut percis model jalma anu geus ngupat heula. Atawa seperti jalma anu diem anu jempe tara daek amar ma'ruf nahi mungkar tuluy manehna ngomong pangna kaula henteu amal ma'ruf henteu nahi mungkar ngajaga kana perasaanana batur da niat anu kitu teu napakan tegasna teu jadi kahadean malah jadi kagorengan sabab ngantep pamunkaran jempe tina kahadean. Tuluy niat oge niat goreng patut henteu napakan dina amal anu alus amal anu alus nganiatna goreng patut teh jadi kahadean anger we goreng patut. Made jalma anu migawe kana pirang-pirang amal soleh tapi tujuanana migawe amal soleh teh lain hayang menang pangampura lain hayang menang ridho lain hayang menang kamuliaan di Allah justru kalawan amal solehna jalma boga niat
hayang menangkeun harta saloba-lobana, hayang menangkeun kadudukan jeung kumara anu luar biasa di alam dunia. Mangka eta jalma anggar goreng patut, mangka eta niat goreng patut. Pajtahid mangka kudu nemen-nemen anjeun ya ahi hai dulur kaula, antakuna kana yen aya naon niatuka niat anjeun fi taatika dina taat ka anjeun, eta maksuratan diwungkulkeun ala bigoi wajhillahi ta'ala kana nyuprih karidoan Allah subhanahu wa ta'ala. Wanwi jeung kudu niat anjeun bima kana perkara ta'ato anu biasa ngalakonan anjeun hukana itu mah minal mubahati tina pirang-pirang perkara anu mubah, al isti'anata kana nyieun pertulungan ala taatillah kana taat ka Allah subhanahu wa ta'ala. Jeung anjeun kudu nemen-nemen wae dulur kaula yen sanyanyana niat anjeun dina taat ka Allah rabbul alamin eta diwungkulkeun alam tigoi wajhillahi ta'ala samata-mata hanya untuk mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jeung kudu niat anjeun kalawan perkara anu biasa dilakonan ku anjeun dina pirang-pirang perkara anu mubah, niatan ku anjeun al isti'anata nyuprih pertulungan kalawan eta mubah kana supaya bisa migawe taat ka Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah jadi kahadean. Kaum muslimin wal muslimat anu insyaallah mulia cekap uraian pribados sakitu anu raresna ti Allah sinareng ti rasulna nu lepatna tina kabodohan wae pribados pamugi-mugi kenging pangampura Allah rabbul alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.